nyaritakeun tentang ruh aya ruhul jismani tempatna sodru minal badan eta mah bag-baganana syariat. Nomor kedua ruhul rohani asup ka jero qalbu berarti ialah wa bata'uhu ilmu thariqah. Nomor katilu ruh sultan tempatna adalah fuad ialah matana al-ma'rifat. Masya Allah ya sadru bagian luar syariat kajero kolbu kajero nadi fuad tuh di jero tah geus luhur ya ieu ma'rifat urang hirup di alam mulki atau alam nasut syariat namun urang nyebrang ke alam malakut make jalan khusus jalanna ngaranna thariqah urang geus datang ka alam malakut urang diangkat jadi wali teh ke alam malakut urang ke alam lahut eta teh ya make ilmu tahakkuk ketika urang bisa berarti urang sampailah ke ilmu hakikat seperti gitu nah ieu kan keur nyaritakeun nu katilu yakni ruh sultani jadi ruh bangsa sultan bangsa raja tempat tadi na fuad lamun urang bisa sakumaha urayan-urayan di kamari ikhlas maskanu hadhihi ta'ifah fil jannati tsalisah tempatna golongan anu ngabogaan ruh sultani surga nu katilu iana surga firdaus urang ngeunaheun teh macaan kitu mah nya hiji urang asa endeg gitu kan gitu asa endeg gitu aduh Gusti Allah. Tapi lamun urang nyaritakeun pelaksanaanna boro-boro urang dek jaba ka alam malakut melalui jalan khusus besok disebut thariqah di syariat ge ieu waduh ancul-anculan di syariat keneh geus ancul-anculan deres urang mah ngaji nyaho nu haram nyaho nu halal nyaho nu sunah nyaho nu makruh nyaho nu mubah nu jawaz ieu gara-gara ngaji itu syariat deres sanajan ngalaksanakeun mah henteu nyaho tahajud sunah ngalaksanakeun pait jaho riba teh haram kredit haram duit bunga bank haram tapi ya kok kagarang datang ke jauh doang ya Allah ya Rabb ya syariat ge urang ge ancul-anculan di syariat Masya Allah karim aduh pahara ieu kakarak di syariat mah nek kumaha nyaba ka alam malakut ya nih jadi wali ieu kan urang keur ditungtun nyahokeun alam-alam ruhul jismani ruhul rohani ruhul jismani maksudna dina tahap-tahap kan aya babacaan-babacaan tadi jeung cara-carana ceuk sultan aulia kutub rabbani syekh Abdul Qadir coba tah perhatikeun hayu deuk iraha lalakon hirup teh pikir ya urang geus kolot jadahar bae tiba heula ja kieu bae sagala rupa diinum nyaho halal nyaho haram geus teu nyaho jasa kieu bae pakaian nu kumaha ge ja kamari BHS bisa 20 meureun
tamer geus sabaraha puluh. Masyaallah karim. Tamer teh maksudna mah tuh jangan geus kos gitu geus ngomong teh lah. Atuh geus kos gitu lah. Tilok meuli nya naon tapi make. Meuli tilok make osok. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Nah, ieu kuat tadi nasehatan awak. Lah kumaha kapanggihna bae. Jalain masalah makena sejana. Mulai teh urang bertoriko. Lain masalah makena sejak kolbuna. Ari dina syariat makapan sakadar zohir, cek zohirna suci heg. Tadi tibar sejate. Cek syariat mah ieu daging teh jam mencit bagus heg. Ieu hayam mencit bagus heg. Ieu pakaian ja suci heg. Ja ieu mah lain sutra heg. Sutra ge ka beuli masuk dipake bae. Sok dipake bae. Ya mentah eta mah kan kakarak syariat. Mulai sejak kajerona teu hayang make nu mamana ge kumaha harapna. Babari tah ngomong mah tah. Babari kan ngomong mah. Tapi ketika orang make, wah rada teu bagus ieu mah ganti geus mulai. Mulai. Komo dipadukeun mah bajuna ieu sampingna ieu sorbanna mantep jasa. Wah, atuh geus tah mah. Atuh geus tah mah. Jahanam. Sebab eta teh kapan hayang kalemna ku makhluk lain ku khaliq. Ya, kira kumaha coba aya. Hayu. Urang-urang masalah papakean bae ge ieu papakean encan bisa urang ngelempeng-lempengkeun kol. Kumaha ayana, kumaha harapna, hesena luar biasa. Hese, masyaallah karim, lain hese-hese. Bajana make jubah bae. Ieu make jubah lain sajubah-jubahna maksudna naon make jubah. Cuma maksudnya supaya ongkos kiai atuh cilaka jahanam. Yang make jubah maksudna ieu mah nurutan Kangjeng Nabi bae, Kangjeng Nabi resep takaran. Nah, ieu make jubah kunaon sih make jubah teh penghormatan beda. Wah, atuh geus. Neraka deui leuwih di jahanam tah mah. Hayang dihormat segala rupa. Tuh, jasma Yahudi. Nggak bener supaya lempeng saja. Eta kakarak orang nyaritakeun torekat jurang daya 7. Ada jurang hawa bagi bahar. Jurang harapan tulul amal. Usama bin Zaid meli Abid kemudian 40 poe encan dijual, encan diperdekakeun, panggil ku Ki Zaid, ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi Usama maneh ulah tulul amal. Naon Nabi tulul amal? Aya teh meuli Abid 40 poe dijual encan dibikeun teh diperdekakeun teh. Masyaallah. Tuhan eta teh tulul amal, tulul amal. Ai contona ulah tulul amal kumaha? Cek Kangjeng Nabi di mana-mana kula ngangkatkeun suku dampal suku Qadami hadihi boga harapan bakal napak deui ka ditu eta henteu tulul amal ngahuleung bae Usama amboh cek Usama teh Tuhan mah lamun ngangkatkeun suku tah teu boga harapan bakal bisa napak deui nu mantak nu dihayalkeun teh maot nu dihayalkeun teh maot sok gara-gara hayalkeun ba aing bapa ulah jem hareup isuk bae geus hebat beuh aing mun isuk paeh kumaha urang kan lain gitu ieu nya kotok endoganana 15 deh lamun haju kabeh megar jadi 15 jadi jago kabeh kan ijina 50.000 kali 15 berarti sebar duit eta nu bener ja ayah satu percaya beheran bisa belikan ke embe ya. Jadi embe lamun sakali anakan 5 tuh rajin tumbungna tambah budak atuh ka hewan mah teu naon nyebut kos gitu ya. Aduh keur cerita dua-dua we atuh wah tereh loba bisa meuli sapi. Aduh
lamun haju terus meuli sapi anakan satahun dua buru-buru dua hiji wah geus pohara jas bisa meuli kareta kan itu wah tulul amal ngaranna tulul amal teh kos kitu teh angel ka sorgana ka sorga ge aya harapan dong angel tah mantap Kangjeng Nabi mah mun rek sare ulah aya bae kadaharan nyesa besi maot disuka urang mah di kulkas jang isuk aju kumaha tah atuh urang cilaka pan cenah kiai ge sia ka aing sok kitu bae sia mah tah lempengkeun niatna ya Allah ya Rabb abdi mah buah maut bae buah hirup bae teh juga ka isuk ieu kadaharan geus jika budak-budakeun wae sekeliling mah kabeh na ieu mah besi aya dua hayang besi isuk pagato abdi mah teh aya besi aya tamu mulai dulur-dulur datang ka dieu saya tamu sok eta mah lain nu abdi jang tamu isukna mah dahar ku urang deui ngan eta papasrahan kitu mah kan teu menang bobodohan nalagan Allah maha uning teu bisa urang nyodako-nyodakokeun lantaran loba nu ngalarang pamajikan lah sekeliling lah dan lain sebagainya atuh urang we salametkeun ya Allah ya Rabb abdina mah geus teu buah hirupan teu nyanggakeun sadaya-daya ieu mah besi we aya isukan anu paminggu ngaji aja teu puasa cenah haju nyinggung lain nyinggung nyata eta kan leupas ti urang nama asal nyatakeun mun aya tamu bikeun eta doang sakitu nyatakeun mun aya tamu bikeun lamun kenyataan aya tamu tadi bikeun cek malaikat bohong sia eta kakarek cek malaikat ku cek Allah cap dira praktek na we hate urang badak tetep luhur sarajan loba asal bisa lempeng teh eta menang di mana kenya ucapan eta menang ti moal datang Kangjeng Nabi hadir ka hiji imah lamun di hiji imah eta masih kana aya nyesa kadaharan malaekeun anti Kangjeng Nabi hadir tapi kedinganan Kangjeng Nabi hadir ka kiai mal disebutkan si kiai nu datang tapi makanan loba nu di Garut teh ya nu unggal malam Jumat kapanggih Kangjeng Nabi hadir eta teh bebeja ketika nya nandek maot bebeja unggal malam Jumat Kangjeng Nabi hadir datang ka dieu nah terus sababaraha kiai loba kadaharan tapi geuning kadatangan Kangjeng Nabi hadir tah eta konsepna tadi aku mantap mun aya tamu bikeun ieu mah lain aya tamu kajerog aya urang lalakon hirup ya ieu lalakon hirup supaya benar-benar menuju Allah ieu jurang nu kahiji be jurang hawa wahara masyaallah kan encan jurang nu kadua jurang cinta mahabbah ulah aya nu dipake ka resep kecuali Allah hiji be resep ka Allah be geus atuh ayeuna mah make baju karena Allah dia cintana ka Allah abeh ku Allah di alam ongkos urang boga bebene waduh make baju teh pasti resepeun ge mahbubati ya Allah ya Rabbi ngistrikan aja ditendetkeun lancip mun aya jelema ka dieu bohewel bener tak hayang kalem ku bebene ku kabogoh dinecis-necis dihebat-hebat ulah be kabogoh tersebut mantak naon ka Allah teh minimal kos kitu bae supaya Allah resepeun jasa masyaallah karim segala rupa nu dipake ka resep ku Allah ulah ku makhluk bisa sakitu konsepna cinta nu mantak terus we urang teh kudu riyadhah tafakur mesti kene aya kadua ti Allah musyrik urang ceuk ahli thariqah ya Allah ngeri bahasana ge cek Kangjeng Nabi ge selain musyrik deui ngaibadahan jelema teh anu ngaibadahan dinar anu ngaibadahan dirham
anu ngaibadahan karung anu ngaibadah terus kana itu ibadat jadi kahayang-kahayang urang nu dipake ka cinta ku urang teh dijadikeun ma'bud urang terikat teu merdeka tuh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nyana geus pasrah jasa cinta nangan ka Allah doang embung we aya sejen-sejen hayang langsung ku Allah ketika manehanana diasupkeun ka bandring jepretan ndek diabing dikaseurekeun col malaikat Jibril ya Khalilullah enaon bebeja gerak ka Gusti Allah cepet kula dek nyampekeun naon anu dipake kahayang cek Kanjeng Nabi Ibrahim amma ilaika fala ka anjeunna teu butuh setik-etik aja heuh ieu ka Allah keun ka Allah mah teu kudu make maneh Jibril Allah mah uninga memeh kaula dilahirkeun Allah geus maha uninga geus aya catetana Jibril idut ambo cek malaikat Jibril kakarak aing mah manggih jelema kos kieu kakarak kitu itu ya istimewa dawalna Kanjeng Nabi Ibrahim ketika malaikat Israel datang Assalamualaikum Waalaikumsalam saya abdi malaikat Israel naon nek nyambut nyawa ye badi bikeun ka mana edit ji cek malaikat Israel karak manggih mah kos kieu ja hamba-hamba nu lain mah teh lo kieu ieu kula tugas di Gusti Allah edit sia ka ditu maksudnya kula ieu kan tugas di Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah aing cintana ka Gusti Allah mah nya roh aing diserahkeun ka hamba aing mah cintana ka Allah diserahkeun ka Allah bae cek malaikat Israel kitu amat sih lantaran cintana ka Allah ulah aya bae kadua ti Allah eta kan pohara jasa lain teu dibikeun ku Kanjeng Nabi Ibrahim je sapira roh dibalangkeun ka cenah ge aing daek cek Kanjeng Nabi Ibrahim akhirnya kieu bae cek malaikat itu bebeja bae langsung atuh ka Allah kula embung bang bejakeun ka ditu henteu geus kula ge teu butuh maneh langsung Kanjeng Nabi Ibrahim bebeja ya Rabb aya naon eta kos ngobrol jeung urang bae nya haji sia kikituanan edan sia maha uninga Gusti abdi sanes embung maot teh mangga nyanggakeun boro-boro ita dicabut nyawa dibelem ku Raja Namrud raja Baladad demi cinta ka Gusti datang malaikat Jibril sugan abdi siap dibantu teu amma ilaika bahasa abdi fala ku cinta-cinta ka Gusti dikirup depae ku Gusti ku ari nyawa abdi dek dibikeun ka Gusti ulah melalui malaikat cek Gusti Allah eta makan tugas nu nyabutanana nyana hayang langsung ku Gusti aya tugas ya Kanjeng Nabi cek Gusti Allah aya gara balik deui ka ditu langsung ku kaula langsung datang di Israel Waalaikumsalam ulah dicarekan ya aduh cek yana malaikat ke sini carekan tapi kulantaran Gusti Allah mere mandat anggap kula Gusti Allah tuh jeung nu luhur makan kitu anggap kula Gusti Allah geus atuh kula teh wakil Gusti Allah anggap Gusti serahkeun roh wah kitu nama tuh cek malaikat itu ke pan kula-kula keneh geus aya di hati aing cek Kanjeng Nabi Ibrahim di mana aing geus ngobrol langsung jeung Gusti Allah dek diserahkeun roh teh ka Gusti Allah cacak-cacak boga 1000 kabeh dek dipikeun ka Gusti Allah komo deui ieu hiji jang naon tuh aing mamawa roh kos kieu waduh cek malaikat itu karek manggih aing mah kos kieu bejakeun geus ka ditu geus cabut bawa ieu roh aing bawa cabut set eta naon eta cinta hiji be Allah dek disiksa Allah dek dianiaya Allah dek kumaha Allah kadua hiji be Allah dek dicabut nyawa ge nentang keneh bae ka malaikat Israel lain Allah sia mah aing mah kudu Allah bae beuh udah birokrasina kudu bebeja heula pan ka ditu kudu aya SK karak beres eta naon eta
nu kadele ku Kangjeng Nabi Ibrahim hiji Allah. Masya Allah karim. Wahara jasa. Eta lah cinta. Sakumaha Siti Zulaikha. Siti Zulaikha teh ketika baheula mah keur aya hawa nafsu, ngudag-udag Kangjeng Nabi Yusuf ku kasep-kasep Kangjeng Nabi Yusuf. Neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf keur lapar seubeuh. Neuleuh Haji Pendi keur seubeuh lapar. Urang Allah tibalik. Tibalik lah. Tapi hebat ngalaparkeun jelema eta. Masya Allah. Neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf nu boga problem, ya Allah selesai. Caang perasaan. Seakan-akan problem. Urang teu boga problem. Neuleuh Haji Pendi. Yo, 1 juta problem datang. Numpuk ka ateul-ateul datang. Nah, ayeuna teu kesampaian Siti Zulaikha. Siti Zulaikha gelisna luar biasa harita ratu. Urang mana eta? Urang Maroko. Asli dah Siti Zulaikha urang Maroko. Oh, siapa baju pantesan-pantesan. Dasar mata jelalatan. Sia nyaruakeun ka aing. Urang Maroko Siti Zulaikha teh ya Allah ya Rabb. Urang maca tafsir pohara. Berarti gelisna luar biasa. Urang Maroko mentak pohara urang Maroko. Nah, langsung teu kesampaian Siti Zulaikha panjang dongeng nangke di surat Yusuf akhirnya nyana terlunta-lunta lantaran teu kesampaian Majnun Yusuf. Ini dongeng Majnun Laila tidinya Gusti Allah Maha Kawasa ngutuslah seorang malaikat anu bakal ngamursyidkeun geus kudu kitu bae bere cara tek 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 dibere resep ka dunia jeung ka makhluk hiji be Allah. Seri sorangan Siti Zulaikha, ya Allah ya Rabb indah orang hirup. Nikmat orang hirup jauh ti keramaian, jauh ti makhluk, jauh ti dunia. Endeu kumaha teu indahna jeung teu nikmatna atuh ja dunia ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah kuari babarengan jeung nu nyiptakeunana. Pikir ku otak. Sok geura. Ieu mah kan dada melanana. Makhluk dada melanana, dunia dada melanana, ya Karim. Tapi Allah nu ngadamelna betapa istimewa, betapa nikmat lazat babarengan jeung nu ngadamel langit bumi katut eusi. Senyum sorangan. Indah. Kangjeng Nabi Yusuf kabeneran geus lain kabeneran diangkat saja jadi raja. Neanganlah Zulaikha nu baheula ngudag-udag. Nah, teangan dengan memakai kendaraan kebesaran kerajaan istana, memakai pakaian kebesaran istana, memakai perlengkapan kebesaran istana, kasep aya di nyana, gagah aya di nyana, kerajaan aya di nyana. Saha anu henteu ngahebatkeun ka Kangjeng Nabi Yusuf. Pihi, kasep aya di nyana, gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, wawasan aya di nyana, kerajaan aya di nyana. Ya kabeh di Kangjeng Nabi Yusuf mah. Berangkat di samping nu sejen-sejen ti tandeangan manehana neangan kapangge nu nudukeun tu Zulaikha mah aya di handapeun jembatan langsung nya ka dinya. Oh bener kanyawan tanda bahwa ieu dulu. Assalamualaikum cicing ya Zulaikha. Assalamualaikum cicing bae kaharep. Assalamualaikum nempok kenal teu ieu saha teu ieu saha ieu teu kenal ieu nu keur ieu udag-udag teh teu ceuk nu kumaha dikenal saha Wahid Al-Wahid Ahad Allah weh cak Kangjeng Nabi Yusuf jadi berubah kieu udah lamun boga kabogoh aju kabogoh urang kikituanan aturan geus sieun weh lain alam ieu budak ya Allah ya Rabb tetap Kangjeng Nabi Yusuf langsung nanya deh Zulaikha mana kenal ke kaula kenal emang saha coba saha heula lenget-lenget oh Yusuf cekeuna teh bari ngabalieu ai pan kieu amat langsung ku Kangjeng Nabi Yusuf teh dirayu ieu Yusuf nu baheula diudag-udag teh anjeun Zulaikha yuk urang ka istana
cek Siti Zulekho embu sok be anjeun kula-kula ke Zulekho kos jadi kos kieu ya baheula kula resep ka maneh di alam anu keresep pinuh ku hawa ku ari mah eueuh resep ka makhluk eueuh resep ka dunia hiji be nu nyieun makhluk nyieun dunia tinggalkeun kaula jauhan kaula kula mah keur senang jeung Gusti Allah geus ulah diinget-inget kaula sebab kula nage teu inget geus ulah dipake kahayang kula sebab kula nage teu hayang kahayang kula jeung kacinta kula hiji Allah tah mahabbahna hiji doang Allah rumpang ramping elos cumplang camping elos dianggap nini elos urang mah pan we mah Haji Pendi teh teu pantes make eta goblok sia ge sambarangan bae ka aing sakieu aing ngepenna bau geus neraka jahanam muka neraka pan muka cenah kieu emang awalna ge geus muka ieu ngan ieu mah lebih digedean gitu ayo ka dieu makhluk ka ditu makhluk ka dieu makhluk ka ditu makhluk dikelegitkeun eta lamun lain aya taufik ti Gusti Allah jeung aya guru mursyid moal bisa berjuang urang sorangan hese sakumaha di awal geus dicaritakeun kacang ngagoletak sorangan mah moal jadi dina jadina pasti dipacokotok kudu diurus kan ku urang di mana dipelakeunana kumaha carana supaya kacang jadi terus buahan muai eta keur carita kacang ye aya sih kacang nu teu jadi-jadi tuh siapa tuh ku lagi boga cenah mau budak wara jasa lah ieu urang teh eta kita wau jeung Allah nu mentak duluni bahasa Sina Ali ala aqrabit turuq tuduhkeun abdi tuas kana pangdeukeutna jalan sayang usul ilallah sarua murid ge ka guru mursyid duluni oh mana yang dituduhkeun jalan khusus nuhun siap 7 jurang siap henteu ke Kiai coba hiji baheula sia laun amat ngomongna bangunna aing nyaran jurang-jurang gitu mah pan meureun di jurang mah aya orai heuh di jurang mah akala nya eta aduh di jurang mah aya mau nah eta di jurang mah meureunan aya gajah eta lah waduh di jurang mah aya buaya ayo sia lewati jurang eta aya orai aya kala aya buaya aya maung aya gajah dan lain-lain sebagainya ayo gerak lengkahan ku sia eta perangan ku sia eta sia bisa nanjak masih kena aya jurang kedua sia bisa nanjak jurang ketiga sia bisa nanjak jurang keempat jurang kelima jurang keenam bareng ketujuh nah ya orang kan jadi kiai urang teh keur di pondok marajin puasa barang jadi kiai tilok beunang ku kala jengking keur di pondok marajin ya sama maca Quran pohara jasa saminggu tamat minimal sabulan tamat barang geus diimah jadi kiai satahun hating beunang ku buaya lain pun sia ayo coba beunang kiai teh barareunang deka Allah teh beunang ku kala beunang ku orai beunang ku buaya iyalah jurang atuh ngaranna ge masyaallah ku ari geus dikiaikeun ku batur pohara jasa eueuh nu teu ngahormat ka manehanana buktina ngahormat sakalina ngariung gelas 12 dijajarkeun wah eta mah penghinaan sebenarnya mah ngariung gelas kaki buat air jasa buat oh budak tambah gelas 5 liter tuh nginumna ge kumaha nginumna nah ieu kan berarti dihormat nah mulai kaambeul ku pemerintah ondangnya nah bere duit ngadukung lah ka partai ieu mah geus beunang ku maung emang weh ndek kumaha nanjak ka luhur jurang ka hiji ge geus karari lamun eueuh anu nungtun urang cilaka kudu aya nu nungtun awas ta kala awas ta orai awas ta gajah awas geus ulah awas-awasan lah mana kajeun aing mah digegel gajah ge cilaka tah batak kudu percaya ge ka guru mursyid mah nya mah geus eueuh nafsuan nungtun murid dek diusulkeun ka Gusti Allah kade awas kade oh ngan nungtun kudu nu mursyid ulah sok aya jelema nungtun nu buta teh
nu buta hitung tuh bila bangun dek disalametkeun mentolol teh eueuna naon ngalucat eueuna naon kita ngalucat buku batur buta ngalucat si ade nu kencang ngalucatna emang naon eta jurang ngalucat cat jawana naon seuri we tolol teh kita ngalojokeun ngaranna iki guru teh si ade mesti ngalojokeun goblok ah guys bari mah eueuna naon cek jana teh lempeng mah guys lempeng guys insyaallah selamat lempengnya heeh orenganan di ditu aya kali aya empang disurahkan awas ya guling ya kayak gitu ngagejebur kan tolol lain disalametkeun digujubarkeun eta ieu kiai kuari teh ngagujubarkeun murid kade kabehan ka Golkar kade jeung mama disapa ku mama lamun teu ka Golkar tadi mama tolol ngagujubarkeun buta ieu lain bahasa kula bahasa kitu Imam Jalaluddin Rumi anu kamari dijarahan indah kaharti luar biasa seperti eta lah jelema mursyid mah kudu nyaho lamun nanjak bejaan nanjak cara petunjuk di jalan raya teh kan ngeunaheun nah turun kuduna bahkan cara di Arab lamun nanjak Allahu Akbar berarti Allah Maha Agung nanjak berarti kan bisa ada di Arab bah nah dan lain sebagainya ieu teh kuduna make rambu-rambu nu nyaho ka rambu-rambu guru mursyid kade ulah ya laksanakeun aya langsung urang di jalan raya bari jalan raya di tol lalaunan jelema naik mobilna atuh katabrak di tol mah wayah kenceng urang ngasehatan jeung guru mursyid ulah kenceng-kenceng 40 wae hook ka mobil tumal kebel bakal datang gagaet iya lalaunan amat naik mobil kan gitu pugu jalan pondok kencang naik mobil 180 wal kebal innalillahi wa inna ilaihi rajiun atuh kudu sesuai mata kurang boga supir teh loba nu bisa nyupir mah nu pas ate kumaha maksudna pas ate nu pas ate urang pasti ta aya polisi tidur rem atuh blek ngeunah ya nah iman teu aya polisi tidur digas buak sial jasa aduh mata gaji pendi nawaran ka kula geus supir mah kula teu hayang aing mah jadi kedis oh potongan benernya mah tuh aduh nah eta guru mursyid nu nyaho celah supaya usul ilallah nah iya anu geus datang ke ruh sultani jelema anu geus dibawa ku mursyidna sesuai jeung aturanana kendala-kendala bisa dilalui ku manehanana datanglah ka ruh sultan geus panjang ta dongeng nu kamari ieu mah cinta hiji be Allah setelah jurang-jurang hawa jurang cinta ulah aya cinta kedua hiji be Allah lamun geus datang kadinya wa huwal firdaus etalah anu bakal langsung surga firdaus ku Gusti jadi lamun urang nyaritakeun Ruhul Qudsi mah ieu geus lain caritakeun urang nyaritakeun jelema nu geus datang ka hakikat ruhna ngaranna Ruhul Qudsi jadi ruh ku geus bersih-bersihna sirna geus bersih disebut Ruhul Qudsi sirna mantak qaddasallahu sirrahul kapanggih daguan anta karita Syekh Fadil nyaritakeun inget bae kula mah awal mana sebetulnya lebih bagus radhiyallahu anhu daripada qaddasallahu sirrahu handap kene can nyaho tahapan atuh tahapanana radhiyallahu umum ieu mah khusus jadi umum radhiyallahu anhu ulama Golkar ge radhiyallahu anhu bae tukang ceramah atau radhiyallahu anhu bae tukang ngungkus berkat atau radhiyallahu anhu bae umum radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah ridho hege asal ulama radhiyallahu
aing geus khusus mah nu sirna geus bersih ngaranna Ruhil Qudsi qaddasallahu sirrahul aziz kuddisa sirruh. Oh, saya tak ahli-ahli hakikat ngecek Gusti Allah al insanu sirri wa ana sirruh. Kaula rahasia manusia, rahasia kaula rahasia insan. Kok bisa rahasia? Melalui ahli hakikat jelema bisa nganyahokeun Allah anu kula tersembunyi bisa dicaritakeun. Sir rahasia kali mual aya nu bisa nyaritakeun lamun lain ahli tersembunyi kaula di hati-hati jelema, tetapi nu bisa nyaritakeun kaula hanya sir ahli kaula. Rahasia kaula teh bisa terbongkar. Sebab naon? Sebab geus dibere hakikat wa mata'uhu ilmul hakikat. Jadi sehari-hari nyana hakikat bae nu kadeureut. Hakikat bakal mentamah pamere Allah. Allah teh ya nyieun hakikat kana hiji benda, hiji perkara, hiji anu hijab. Nu bisa ngabongkar sebab rahasia, tapi manusia nu geus dibere ilmu hakikat bisa ngajelaskeun atuh rahasia kaula al insanu sirri. Ih, pohara. Caritaan mah. Carita-caritakeun atuh ulanan. Kaula ge rahasia insan lantaran kula ngabejaan ka malaikat. Wahai malaikat hayang nyaho anjeun jelema anu geus dibere ilmu hakikat ieu aya tah lemburna eta imahna eta sok bejakeun geura ka ahli-ahli langit tongton geura ge sok tongton peuting-peuting Gusti jak kerek jak kerek wae ya Allah siapa teh nyaho kerek nanya nama sarua jeung zikir ka aing dibandingkeun jeung maca zikir dah haji pendek maksiat ka aing. Tuh kan haji pendek mah zikir tapi maksiat. Tah ieu mah hees tapi zikir. Coba di mana coba ayo. Pirakuhuna dasar odop. Aduh. Manama sajalan nusar wa qablahu wudu memehna wudu wa dzakara ni fil firash nyana ingat ka kaula dina firash zikir summa nama tuluy sare ieu teh selama sare zikir bae ka kaula cak Gusti Allah masyaallah. Tonton malaikat tonton nyana heta kerek subuh lewat udang jam 8 cak malaikat Gusti kan jam 8 zikir bae tetep zikir tetep sebab tuh nu nyaho cek Gusti Allah iwa di kaula sirna aya di kaula sir kaula aya di manehanana ieu hijab antara kaula jeung manehanana. Coba tanyakeun Haji Pedi zikir urang sabaraha? Oh baca sholawat ge kamari geus ditanya 5.554. Tah budak tah maroko 55. Bos kitu mah tuh. Tanyakeun coba hayang naon maca sholawatna. Sorak maca sholawatna kadenge ganti. Keur iraha maca sholawat tingkah maca sholawatna kumaha. Ayo coba. Ye tuh kadenge malah mun aya batur gandeng. Tuh kan mulai kan. Mun jelema tuh tilok maca. Nah, mulai. Apa ibadah nu geus kitu? Maksiat.
maksiat eta nu sadar itu. Tak jadi maksudna malah ke masuk salat mah dagang suruh maksiat. Naon hubunganna salawat jeung dagang? Tuh kan. Ngumpul-ngumpul ke anak-anak ikutin bapak ya, bapak ini baca salawat kayak bapak ya. Maksiat. Geus sabaraha tahap maksiatna, boh hijab pake luhur bae teh. Kanal hijabna ge. Mantap kita. Eta teh kadeleuna namanya teh ibadah padahal keur maksiat. Tuh, ai wali mah kadeleuna sare kerek padahal keur zikir. Ah bisa gitu cenah kiai. Iya tuh siapa gitu atuh ka hijina udah jangan pendek. Atuh jelema mah kumaha hijian jeung bodo odom. Al-insanu sirri wa ala sirru masyaallah. Sebab naon nya geus melewati sodri ruhul jismani, melewati galbu ruh rohani, melewati puad ruh sultani, selesai kabeh slek kuari ruhul quds ngaran nafsu geus eueuh nya nama leumpang geus lain kahayang sorangan kahayang Gusti. Urang mah salat ge kahayang urang mindahkeun urang teh supaya salat supaya ulah hayang urang tapi hayang Allah setengah edan bijana. Atuh edan teh masih ayana. Hayang urang teh ulah asa urang, ieu teh kahayang Allah ulah kahayang urang. Eta teh saseleh urang badin. Ji, masih kene aya iradat di diri urang. Jelema anu ngesruna ruhil kursi geus iradat diri iradat Gusti mah. Di hakikat nama urang teh ieu nang Allah. Cuman kahayang-kahayang urangna nu ngahalangan ka hakikat antara urang jeung Allah kahalangan ku kahayang urang. Asli nama urang diuk nang Allah ngan diukna hayang urang eta nu ngahalangan urang ka Allah. Urang teh salat asli nama diparentah ku Gusti Allah nu ngagerakeun Allah dan lain sebagainya nu ngahalangan urang jeung Allah na kahayang urang. Usolli fardal maghrib thalatha rakaat mustaqbil imaman. Allahu akbar. Dia makmum. Kebenaran imamna ngaranna Utsman. Salih pada maghribi makmuman. Salih nana ieu was-was. Makmuman man. Makmuman. Cak imam sial jaga ganggu ka aing bae. Dibatalkeun sareng goblok mandei sia. Atuh aing geus ngadenge. Ji emang aya naon? Sia mandei ka aing. Maksudna naon? Ai tadi sia makmuman. Makmuman. Atuh aing mah nyebut makmuman ka aing kan sia. Tuh ribut tuh berjamaah. Wah tuh. Ieu make besin, ieu make balo ribut. Gara-gara was-was. Tah ahli hakikat mah eueuh iradat di diri eueuh cik barang salat da ini Allahu akbar hakikatna kan tanang ngagerakeun Allah tepikeun ka hakikat ulah rasanang urang tapi ieu kehendak Allah iradat Allah Allahu akbar iradat Allah ieu teh kahayang Allah parentah Allah abdi teh ieu teh dibere ku Gusti teh nangtung teh ku sebab aya di parentah Allah we terus takbir parentah Allah we ieu teh ruku parentah Allah we ieu teh kahayang Gusti iradat Gusti lain babacaan endahan kos kitu goblok teh lain salat kan hese jalain kudu dihayal jeung diomong rasa perasaan nah
Ila mindahkeun rasa nu setengah seseleh urang. Wes lain lalagaan mindahkeun tina sodar kana kolbu, tina kolbu kana fuad, kuari ti fuad endeu kana sir. Kudu melalui riyadhah, mujahadah, lain dihuyal dihayal. Dihayal Allah, akbar perintah Allah ya kara ya. Geus lain kahayang aing, kahayang Allah. Aya reungit ditepak, pan teh kahayang aing cek Allah, pan kudu ditepak goblok bareng sia. Atuh aya reungit wali tepak wali. Wali tek aya reungit. Moal ditepak geus bae kehendak Allah. Allah. Geus teu aya urusan da mantak. Ketika nyana ruku aya jelema nu endek berjamaah milu berjamaah cek pikih mah tungguan abeh menang rakaat sama-sama menang ganjaran berjamaah syariat lah eta mah paud salat kos kitu cak ahli hakikat tapi ahli hakikat teh sebab da geus teu inget ka makhluk hiji Allah dek milu dek teu sia kai Allah sabodo dek milu dek henteu. Nah, ahli hakikat mah salatna teh kehendak Allah, anakana lambat, anakana kenceng kumaha digerakkeun ku Gusti Allah, lain kahayangnya. Nah, engke ka ditu lain salat bae. Maca Quran segala rupa teh. Kok bisa kos kitu diawali ti awalna ku syariat. Syariat geus jadi seperti jalan kacai, maka geus teu jadi berat kan urang mah kuari teh berat ku taklif. Urang teh berat ku taklif geus dina hakikat mah geus taklif. Geus taklif iradat Gusti. Urang kuari mah urang mantak sanggeuk teh ka taklif. Bari urang salat, taklif Allah. Salat sia. Ayo. Salat. Cak taklif. Berat urang ku masih kene capek urang malaksanakeun salat. Capek teh taklif. Jadi urang teh can aya ketenangan, can lezat. Mulai ta urang ku geus biasa ngeunaheun aja pendi mah asal teu tahajud dan nyeri awak eta kan ngomongna kaos gitu nu mantak moal poe nyeri awak ya teu tahajud tuh kan nah ieu ahli hakikat mah geus dibere ku Gusti Allah kana hakikat na ieu engke ilmu hakikat teh kumaha ruhna ruh qudsi dina sirra bersih qaddasallahu sirrahul aziz al insanu sirri sakumaha tadi rahasia kaula teh aya di manehanana geus Allah nyieun hiji jukut aya hakikatan di dieu teh hakikatna mah ieu jukut diciptakeun ku Gusti Allah hikmahna jukutna ye jukut naon jukutna ye jukut carulang nah ieu lah dia ieu bujang kaget maksudnya supaya naon hakikatna lamun jelema nu teu hudang-hudang ieu bujang kaget rebus nah inum caina termasuk bujang kagetna diinum insyaallah jeung cucuk-cucukna aya dua alternatif mun teu cager bae ieu bujang aya hikmah carita gorod moal aya Gusti Allah mah sepitina gorod moal aya gorod Gusti Allah mah nyieun seluruh makhluk teh aya gorod tapi hikmah mah aya beda gorod jeung hikmah nu nganyahokeun kana hikmah tersebut hanya kekasih kaula ketika ieu teh hikmahna anu nah eta kan rahasia kaula kok beunang ku nyana al insanu sirri wa la sirru ya karim geus eta keur carita di kos kitu carita pong ieu teh mata'u ilmu hakikat dibere blong nyaho kana hakikat saha para mursalin saha para nabi saha para aqtab ya sadat wa ya aqtab nah ieu aqtab dibukakeun hahalang disingkapkeun nyaho kana hakikat ngan teu meunang nyaritakeun teu meunang nyaritakeun eta nu hese cek Abu Yazid Al-Bustami kula 40 tahun hayang ngadahar sate tapi eueuh duit anu pake meulina
padahal nyana make baju, nyana make samping, osok sodako. Bahasa ahli hakikat. Eta teh kudu dipikir bahasa ahli hakikat. Urang lamun macaan kitab fikih, macaan kitab babari, tapi ketika orang macaan kitab thariqah hese. Sebab bahasa ahli hakikat. Urang maca hikam sulit. Dibulak dibalik, dibulak dibalik, dibulak dibalik. Urang menyaritakeun nur cahaya, nyana makan lain. Nyaritakeun wujud aya, nyana makan lain. Nyaritakeun agyar, ieu adalah lian-lian nyana mah lain. Tah eta hararese kos kitu teh. Masyaallah karim. Iyalah ahli-ahli hakikat bahasana geus lain, kebagaweanna geus lain. Seperti eta lah. Jadi kujana teh diisarahkeun hakikat anu meunang ti Gusti Allah teu meunang dibecakeun sebab lain nabi lain rasul tapi nyana dibere paring make bahasa. Ya Allah ya Rabbi. Seperti kos kitu. Ulah Syekh Sirisiki, ulah Syekh Abi Yazid Al-Bustami, ulah kitu Syekh Abdul Salam, Syekh Abdul Qadir, bahasa-bahasana bahasa hakikat kabeh anu urang teu paham. Ciptaan Syekh Abdul Qadir lamun kitu datang ka imah kula ulah hararese kulana aya eueuh masalah, kulana eueuh cokot caina eueuh tah jukutna dahar insyaallah. Eta kan bahasa hakikat. Maju urang datang ka ditu neangan jukut. Maju dilalap ku urang atuh teh mah bebe engke ge beda sorana me. Lain wau ka Allah jadi na sorana jadi embe. Bahasa hakikat suara. Nah, ieu lain lalaga. Jadi nu dimaksud hampir bahasa hakikat eta kan kos majaz. Ngan ai majaz mah jelas korena korena halia atau korena lafziyah dan lain sebagainya. Katropong kene kan kurang maca kitab ieu bahasa teh bahasa wali tetapi ieu majaz nah bahasa wali mah teu kaluar tina majaz malul hampir 90% majaz 90% majaz mandak Al-Qur'an teh dipermasalahkeun ku dina Jamul Jawami mayoritas bahasa teh ieu kalimat teh majaz apakah hakikat cek sakaol hakikat cek sakaol majaz. Sok gerage urang lamun maca-maca hampir majaz. Sedengkeun nu nganyaokeun majaz kan nu ngaji bilaga. Nah, bebag itu bahasa Allah. Urang mah maca alhamdulillahirabbil alamin sawajarna urang we di manaan ku Imam Abu Hasan As-Sadzili mah alhamdulillahirabbil alamin beda jeung urang. Tuan Abdul Qadir beda jeung urang ngamanana. Ar-Rahmanir Rahim nyana ngamanana beda jeung urang. Ayat tafsir hakikat karangan itu Abu Hasan As-Sadzili, tafsir hakikat karangan Tuan Abdul Qadir beda bahasana ngahartikeunana aju urang lamun geus datang ka dinya kudu nuturkeun eta nya emang asli kos kitu urang mah Malik Yaumidin teh biasa bae ihdinas siratal mustaqim paling jago ihdinas siratal mustaqim muga nuduhkeun Gusti ka abdi sadaya as-siratal mustaqim kana dinul Islam dinul haq kasratil mustaqim majaz paling subhadilul Islam bisratil mustaqim paling sakitu urang tidak siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim nyaeta agama-agama sirat teh agama-agama alladzina an'amta alaihim jelema anu ku Gusti dibere nikmat sa minal nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin tafsir teh paling sakitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim lain agama anu dipake ka benu Yahudi waladhdallin lain agama anu sasar Nasrani urang sakitu tetapi urayan Abu Hasan As-Sadzili lain eta. Atuh hadis Kangjeng Nabi bae ge. Hadis Kangjeng Nabi. Nah, bakal dibukakeun dinaungi 7 golongan manusia. Sabatun nuzilluhumullahu yaumal ladzi la yazil. Hiji al-imamul adil, imam adil. Urang mah imam adil teh imam adil mah imam pemimpin. Lain Abu Hasan mah Imamul Adil adalah Golbul Mustaqim. Jauh pan bedana. Imamul Adil anu kurang dibahas dina sab'atun nuzuluhumullah yaumal ladzi la ilaha al imamul adil. Imam adil pemimpin anu adil ka surga teh heula. Cek Abu Hasan da ka mana geus kitu mah teh TK. Sada al imamul adil qalbus salim.
anu keluar tidak nafsu anu nyana bisa ngerahkan seluruh komponen awak dibawa ka Gusti Allah kudu aya imam mata dek dikaallahkeun aya imaman qalbus salim ceuli dikaallahkeun kudu aya imaman qalbus salim sungut dikaallahkeun kudu aya imam qalbus salim leungeun suku farji dubur kabeh beteng dek dikaallahkeun kudu aya qalbus salim imam. Nah ieu teh al imamul adil hadis eta teh di manaan qalbus salim imam menuju Allah jelema nu bakal diasupkeun jelema bakal disaungan di akhirat yuzilluhumullahu liyaumal lazilla di payungan saat pabrik payung kan di mana tuh pabrik payung geus arareueuh. Nah tapi jangan ditiungan saha eta nu boga qalbus salim illa man atallaha biqalbin salim tuh tah ieu gak hartikeun bertentangan hartikeun kurang tetapi urang mah sebab syariat nu tadi bae ketika mimpar ku alina dibawa lalaunan mawana supaya memahami hakikat karang tuh kan al imamul adil di antara deui rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid hiji jalaki anu hatena digantungkeun di masjid jelema mah di Tangerang hatena mah ngagantung di masjid qalbuhu mu'allaqun bil masajid urang mah sakadar cinta masjid teu poho ka masjid tapi Abu Hasan Asyadzili beda Tuhan Syekh Abdul Qadir beda Masya Allah maksudna kumaha masjid eta bangunan awak urang lamun masjid dijieun tina tanah awak urang ge tina tanah Masya Allah karim lamun di Masjidil Haram aya Baitullah di jero qalbu urang di jero awak urang aya qalbu teh Baitullah geus atuh ayeuna mah rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid hatena ta'alluq terus nyana ka Allah jauh ngamanaan mal kaharti ka urang mal kaharti iki ngadengekeun puyeng eta carana kumaha yang mu'allaqun bil masajid dibere metode iyalah hakikat da jelema anu mu'allaqun bil masajid mah anu hatena terus we ka Gusti Allah lewat kabeh lamun geus hatena ka Gusti Allah iyalah rajulun mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun bil masjid jauh jeung tadi dan selanjutnya mantap Quran ayat Quran karangan Tuhan Syekh Abdul Qadir menuju hakikat Quran karangan Abu Hasan Asyadzili menuju hakikat teu disebarkeun cilaka ieu mah bahaya ge buahana lain sakada bahaya bahaya sebab enggak hakikat urang tetapi ku ahli hakikat dibaca geus atuh ruhul qudsi bisri ku bersih-bersihna qaddasallahu sirrahul aziz naon sebabna sebab rahasia makhluk kapanggihun ku nyana eta teh kapan rahasia aing al insanu sirri wa ala sirru rahasia jang ahli aing mah rahasia jang kutub mah aya nu dirahasiakeun teh aya mantap ka Gusti Allah we langsung nyana mah langsung we ka Gusti Allah mun Kangjeng Nabi Ibrahim bung dibantuan ku malaikat Jibril atuh Kangjeng Nabi urang kumaha Assalamualaikum Waalaikumsalam oh Jibril Ayo anu duaan ieu adalah malaikat tuh anu nyicingan di gunung itu. Oh Masya Allah. Ayo naon anu malaikat? Ulah diberi mandat ku Gusti Allah. Besi anjeun butuh lantaran musyrikin di dieu ngalawan ka anjeun. Ulah diperintahkeun ku Gusti Allah titanya nyabut gulung tumplekeun ka jelema-jelema eta. Siap kula ieu. Anu nyekelan gunung eta cek Kangjeng Nabi teu perlu cek malaikat Jibril kok pake teu perlu bapana ku arican iman sugan we anakna teh iman sugan incu langsung ditangkep malaikat Jibril Masya Allah Muhammad paingan anjeun teh menang pujian ti Gusti Allah tuh lamun urang wah anu ngaganggu ka Haji Pendi jawara itu dia lemah ganggu karena dagang mana ulah kumaha lamun disingkat siap nah geus beakeun kabeh ulah nyanana deuk anakna incunya beakeun kabeh biadab pamajikanna ulah teu bajak aing
emang biadab pak kos gitu ya nama. Iyalah cerita al insanu sri wa ana sirut can anggeus. Wallahu a'lam bishawab.